ka dieu nya neh mah. Heeh. Kelompok hiji kabelah ditu. Kelompok 2 belah dieu. Naon? Ya. Sampah. Karung bawa. Dua. Ya. Ya. Ya duitna ya. 2000 ewang. Nya nih milu. Ada. Kelompok ya. 2000 ewang. Duitna aya 30.000. Yang orang apa, Pak? Bagi 2000 ewang. Ya, orang Kelompok hiji tah. 2000. Sok, kelompok hiji ka itu. aing patengin ke. Kelompok hiji, mana ka itu? Kelompok hiji. Buru. Heuh engke bagina sok tundak besar kade bising leungit. Heuh. Bisa 50.000 na. Bisi Ibnu sabaraha? 10. Kade engke bising bagian eueuh duitna hiji. Nih hiji deui. Bisa ade 10.000 na. Bisi jam, heuh. Kelompok 2 di dia, kelompok 2 di dia. Kelompok hiji ditu. Bagi 2. Tuh belah ditu, kelompok hiji. Kawanya nih hayang duit mang, itu aya duit 2000. Cokot sok aya 2000 di dia. Sok buat, buru. Tuh. Sok. Enggak, ari batu nu kitu batong dicokot, sampah be sampah. Sampah plastik. Heeh, tah. Jukutna sekalian. Sok kelompok hiji ka dia, sok. Kabeuna atuh nya. Urut hayam ho. Hah? Rek uruk hayam, rek urut naon nu penting sok. Hayam karena. Setengah habau hayam mah. Oh, sok. Sok gua atuh diuk bae bantuan eta. Oh iya eta. Ya sih, Pak. Guru. Gope berarti. Guru. Gigi mah gope. Dua berarti 2000. Oh lah. 1000. Perak. Buru. Sok buat. Kelompok 2 ka ditu tuh. Sampai ka ditu. Mohon Pak sabar. Buru. Kaganca atuh. Anya tong diuk bae. Buru. Ada keduk, ada karung bantuan itu. Ada iya cokot ya. Ya. Nyane ge sarua bantuan sok buat tah ka ditu cokot. Ada kumang kunyit. Sok ka dieu sok. Karungna tah. Kumang. Ih, apa ini? Geuwat eta apa ini? Apa ini? Itu si Didi. Sok buat ame tere, hayang tere teh geuwat. Mantap Pak, bantuan Pak. Sok buat. Bersihan Pak. Kan kawin nu micet. Buat. Sok. Ruta. Yang nang di kau abe. Tah bantuan si jeung sinugi nya nih. Tapi geduaan sok buat. 2000. Oh, pindah. Hah? Ya. Heuh geuwat ka ditu nya nih makalakat. Ah. Buru. Ya udah lah, urang yang dua anak kan masuk. Tuh ka itu geus nya. Itu enggak puasa, Bos. Buru. Enggak puasa ini. Aing mangerakeun atuh. Ieu boga lapang tapi balak pisan. Ada? Tah nya. Lapang nih. Ngabalak bae. Lapang umum teh. Heuh lapang umum kan cek punya sok dipake. Oh, tara sia kalewat. Oh, nya tadi main bola dindi. Heeh. Sok buat. Buru ame ka tuh sampai ka kaler Badan. Nugi kaganca atuh nya mah tong eta bantuan sinugi nya jeung sinugi. Sok ka ditu. Bapak jeung saha? Sok buru. Sama. Betere kotakan. 2 hiji. Sok buru. Cakar 2 hiji. Itu ka ditu. Ngambillah cakar. Gawat, nya rekani. Sok buat kaganca. Si itu Kusenang. Heeh, buat. Tah. Sampai eta tah. Sok buat katere. Iya lamun. Gawat katere paheula kelompok hiji jeung kelompok 2 gawat bersih. Tambahanlah seorang goceng, Neng. Nyane eta geus dibere duit ku aing teh. Sok buat. Seorang goceng kudu iku becer dulu. Nah. Woi, urang seorang goceng teh urang berenang. Heeh. Heuh aing duitna sakitu. Nyane mah. Endongna loba. Wah. Seorang goceng teh urang lo. Aing sakitu gawat sok buru nya. Woi. Ampun tinggal duitnya nih mah.
Sok guat. Nyana ieu teh lapang teh dipake ku nyana kudu ka bersih. Dari kurang sae dapan. Oh. Baru dah kok. Sok guat kagancang. Keren kuat. Den nyanyi si Amar Den. Cai. Sok sampah anu pun sampah bersih. Mama. Sok mea geuleuhan ke si banyo. Ke si banyo buru. Noginya tong ka dieu, ka ditu. Tuh kabel ai. Pak, ada di sekitaran dia, Mak. Ha nya belah ka di setengah lapang ka di. Oh, bantuan itu. Tah nya tiluan di dia, itu tiluan di dia. Ieu hiji deui saha eueuh geuning. Sapoe nakan di, sapoe lah ditu. Nogi. Lah ditu buat geus ane eta sak leutik kitu mah tong dicokotan. Ampun teuing nih mah. Sok. Dulu. Euy mami, pun itu kalian karung na bae. Heeh, geus sok ukat gantian sok. Tuh gantian di. Ini, oke lah. Gewat sok gewat. Katere kagancang lamun geus bersih mah enggeus. 5.000. Aneh mah ampun teuing. Saka duitannya nih. Cenah. Yo sok, kelompok hiji tah. Tah kitu. Naha? Ceklan atuh eta ceklan anu eta talian make naon eta rapiat teu. Buat ieu mah sampana ieu mah tengah ya buat itu mah rada ngayah buat sok buat kagancang. Katere. Iku bapak teh bari nilai kebersihanna di mana yo? Supaya sampah nang aya ye guat. Joko terapia kudu kasih mentak. Wah eta guat. Di mana ceki bapak sekali. Ieu na bae yo nyane tah sampahna tah kitu tah. Gitu. Atuh saina mah main dah. Sok. Udah nyane mah kari di dieu, ampun teuing. Sok buru sok. Sok buru. Buru kelompok. Buru. Tong bari dariuk bae, buru. Buru saeutik deui beres saeutik deui rapi. Sok buru kagancang. Sok. Atong bari diuk, sok bari lempang ini. Sok buru. Cing, hewan naon goblok. Buru. Tah kinu eta na ki. Eta kinu eta na asupkeun ki. Heeh. Jukut-jukutna tah. Sok. Dibersihan teh. Siap. Heeh, tau kudu kitu. Ilot mang. Yeuh, mang. Eta buat asupkeun sok. I'm sorry. Sok. Sok. Cara anak kakek. Ieu nah lihat. Nu si Nugi ya. Ya Nugi tak asupkeun sok buru. Umang, aing mara sampah. Sampahna ampun, ieu sabaraha bulan ieu tadi cokot? 2 bulan aya. Letik-letikeun heula atuh eta na. Sampahna. Sok buru, ieu sok aya keneh.
Iya mah kudu ya non. Cokot itu pan. Non, 40 non. Jadi apa ya pan sekolah di kantor. Ya sok 2 hiji ya. Ini Dahlia. Aduh, lihat ya. Tah bisa. Atuh aku bising. Sok asupkeun tah, buru, sok. Awas. Apunnya nih itu naon sih? Saeutik teh. Atunya nih kalah cicing bae sia mah lain teh bantuan aing. Astagfirullah. Aing boga murid teh kelas kararieu. Ampun teuing. Da bapak naga kitu. Sia mah. Nyeplok. Atuh aing teh keur ieu keur non ieu kalah nyane bapana kitu. Dan duit berusaha Ah. Pak. Berusaha semasa aku yakin kau pasti bisa. Nah, menang yo. Supkeun. Supun. Nah, buat. Supun. Nah. Masuk kandang. Jangan anggap kau lemah. Geus mulai bersih yo. Buru. Pak, telepon after. Hmm? Telepon after. Engke before after. Telepon after. Poho tadi ieu. Temai ali sama nang maka isi mah ih. Telepon after. Buat sadik deui, bos sadik deui. Kalau di urang mah geus. Deui ya kamu nya. Di urang aya boy. Sadik deui, buru. Pun. Lupa. Ada ka deui. Sadik deui, buru. Alif. Go. Sadik deui, buru, sadik deui. Ha, asupkeun ka dieu. Oh, mahi dadetkeun. Sok, buru. Sok. Dadetkeun, geus kayak si banyo make sabun. Sok, buru. Tung sahur. Nah. Anomalia. Sok bari cakarkeun, Li. Tasupkeun. Bari cakarkeun, Li. Di lapangna cakarkeun, Li. Alif. Ai boga duit, mun pe duit sok bae. Otan. Tah anu ieu ka pinggir-pinggirkeun dah. Tah hadiah ka dieu dah. Di selapangna. Kami ada duit kan kamu pan nyokotan. Heeh, buru. Kancang. Kumaha awu katari mana tuh coba? Nyokotan udah na cai kieu teh. Geus, cai ieu cai ieu mah entong atuh sia mah. Bau. Tuh sampahna bae. Ari teh sampah teh naon? Heeh. Saiki geus kampang teh si banyo. Make sabun. Tuh dah nyane makari di dieu. Bukan urang kiina. Heuh bejaan. Heh nyane lamun aya nu kiih rekam ku nyane. Yo kiih di dieu gitu. Emang kajolan sekolah mau HP. Panyane teh nu Kan kiih. isu kiina ge. Oh isuk saha? Squad. Oh. Heeh. Bagus. Nget pojok wae. Kuat sadik deh kuat keriak. Sadik deh keriak kuat. Kita alik wae. Buat, nu mana? Nah gitu. Aing ge tadi bere duit cenah mah. Dawe. Oh. Siapa aja? Anjing. Bisa. Anjing lain sih ya. Sobat. Sah. Mantap man. Cacing. Oh. Alif Jadi tadi ngomong. jadi tong gara-gara duit kebersihan teh heuh. Muntah. Nah, iya lingkungan kudu bersih. Kan yang pertama kali Pak itu uji coba. Uji coba. Lah, Lah eueuh duitan teu bersih gitu. Kudu bersih. Kudu bersih bae tong gara-gara duit Uang ini lebih mah. manis pada gula. Geng, keberapa tuh? Uang lebih manis daripada kebersihan. Ampun, ting. Boro-boro ya asupkeun.
Yang kepala batu. Ceng, kepala batu. Ceng. Ngerakeun atuh nya mah. Ieu cenah SD Mancagar. Ampun, lapangna kos kieu cenah geng sampah. Pada SD lain itu mengapa? Heeh. Oh, daripada istilah. Heeh, SD lain teh boga lapang. SD urang boga lapang, tapi sampahna cenah. Malin SDI, malin SD mah nu Heeh, nu desa, tapi pan sok dipake ku urang lain. Amin. Heeh, nya. Teuh. Sia sakadang deui teh. Urang geus beresan. Kelas nu lain teh ngabada ya teh. Hei, Ari celana anjir ini, boy. Kalau mun aya nu ngabali sia ngabala we kitu. Jadi di salana aku sadi anu supemang di kalutihan. Mun ngodot, Hah? mun ngodot, tonjok, Mun ngodod magiri. Oke, mun ngodot kepaehan be paehan kieu. lain dipaehan. Sok pang nyokotkeun sampahna sok kaitukeun gitu. Anggus, Pak. Ya kan Gas, anggas, buat kali itu kan. Ka iya kan. Kali itu kan, ka tempat sampah kan, kali itu ka pembuangan. Dekat itu, dekat sok. Tata, cokot. Boro iya gotong buat nyani hayang iya mah. Itu hei. Itu. Ya dua hiji, apa? Iya, Bro. Iya kayak kan. Iya dua. Hei. Iya gotongan. Udin. Ibnu. Apaan? Iya. Hei. Karung. Gotongan ieu mah berat. Ibra. Iya, sok gotongan. Sok buru. Nah, rada bae bersih ayeuna mah. Tebala teuing. Ampun ngabala bae. Eta cakarna nu saha? Ieu cakarna bawa. Adil. Sok bantuan, duaan. Yo, cakarna bawa yo. Ya kena sampah tah. Sampah. Hei. Tah. Ampun ting. Nah, jadi di Indonesia mah kieu lamun eueuh duitan teh kurang semangat. Jadi kudu aya duitan, ngabiceun sampah bae kudu aya duitan di Indonesia mah. Padahal ngabalaan manehanana. Ya, bagian ke banjir nyalahkeun. Gitu, nyalahkeun ka sakola ke teh. Ieu ceuning ra dibersihan cenah ge. Anggar ka guru olahraga. Besok make saha guru olahraga di dia gitu, tapi ari dititah harudak hararese ari duitan mah, tapi make duit mah semangat gitu di Indonesia nya. Aduh, lumayan ya sakit, lumayan lah, rada bae bersih. Dah lumayan lah guys, bersih sekian mah kan tadi nama ampun ting. Sabtu bersih puluh nama Jumat bersih ya, Sabtu bersih nanon. Dicek. Nah, akan saya dipetik sih sampai anak ke bagian kelas lain lah laletik. Jadi engke geus olahraga saurang nyokot dua sampah bagi hararese lamun eueuh mah.
Tah di lapang bersih, di dia ge kudu bersih. Di dia aya apa? Aya apa yuk? Aya Pak Dedi. Mulyadi. Aya Pak Dedi Mulyadi di dia. Di dia mah aya Pak Dedi Mulyadi. Gitu, Be. Semangat terus. Mantap.